Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anuka 34 35 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Yeni di palihan Majalengka. Kangge Acek Yeni ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anuka 35. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, des. Harita si Dahlan jeung si Asep Randeng lumpatna beuki jauh geus moal kaudag keluarga pilemburan mah. Sedengkeun Ki Bantrangsana anu jadi gegedugna anu harita masih ngadu kakuatan jeung Jakalodra. Harita tarung campuhna masih imbang. Ukur sakali sewang kabeunangan ku teunggelan masing-masing. Sok gerak ketrukeun sakabeh pangabisa si lain deuleu budak ora. Cek Ki Bantrangsana. Teu kudu sombong aki-aki bedegong. Tembal Jakalodra. Set. Ki Bantrangsana ngawangun jurus Bura Ulo Keling. Hiji jurus anu menang ngulik di Gunung Kamukus. Sedengkeun Jakalodra geus sayaga dina jurus Tapak Caladi. Seak sulung. Ki Bantrangsana ngageujeleng bari sapasang leungeunna luak leok siga orai anu rek macok. Ari Jakalodra jeleng luncat ka luhur tuluy notogeun lawan ku leungeun katuhu ti luhur siga gerak manuk caladi. Atuh tarung jadi beuki ragot. Jual beli serangan pilih genti silih tarajang. Silih incer bongoh jeung lolongkrang. Nepi ka dina hiji waktu hiuk pek-pek deus. Ki Bantrangsana
bisa ngasupkeun tenggelan pereupna anu nyayang dina dada Jakalodra. Alah, dayagdag. Jakalodra ngagero bari mundur ka tukang. Nenjok kitu Ki Bantrangsana teu mere omber. Gancang luncat deui bari metakeun tajongan mautna. Jorela jeleng hiu, bak bak des. Keuna deui tajonganna kana beuteung Jakalodra. Ade, dayagdag. Jakalodra ngadayagdag ka tukang meh we ngajengkang. Nempo Jakalodra anu ngadayagdag, Ki Bantrangsana teu miceun kasempatan. Harita gancang luncat deui ka hareupeun Jakalodra, tuluy ngahembatkeun pereupna. Untung Jakalodra bisa nakis ku leungeun katuhu, sedengkeun leungeun kecana dipake males narajang. Ieu beuk. Keuna kana dada Ki Bantrangsana. Ki Bantrangsana ngagero bari bangkieung ngabangkieung ka tukang. Jakalodra gancang matakeun sepakan sukuna dibarengan ku kakuatan sapinuhna. Hiu kalawang beuk. Nanggala pisan kana beuteung Ki Bantrangsana. Atuh dayagdag jengkang. Ki Bantrangsana ngajengkang maring lemah. Tapi kulitik harita Ki Bantrangsana langsung kugulitikan. Gurinyal geus ngagulitik gancang ngagurinjal hudang. Sedangkeun ari Palaronda jeung urang lembur anu tadi ngudag-udag si Asep Prandeg jeung si Dahlan, harita geus baralik deui lantaran musuh teu kaudag. Loh, ayeuna mah mending kepung anu saurang deui euy. Nu ayeuna keur tarung ngalawan Jang Jakalodra. Kade eta mah ulah dipikalolos, ayo, cek Palebe. Akhirna Palebe jeung para kanca maluru ka tengah lembur. Nyatana diburuan Bimina. Teu lila oge. Aleutan Palebe geus nepi ka buruan imah Bimina. Kasampak teh Jakalodra jeung Ki Bantrangsana keur ngadu kakuatan. Dina pada-pada ngagunakeun ilmu pamungkas, masing-masing ngawatak ajian andalanana. Ki Bantrangsana keur ngawatak ajian Guludug Sewu, sedangkan Jakalodra keur ngawatak ajian Tapak Beraja, ajian anu ngagem kakuatan hawa panas anu rongkah. Geus bisa dipastikeun salah saurang anu eleh dina eta ngadu kakuatan pasti bakal perlaya, sabab dua ajian eta kacida hebatna. Sacet, Ki Bantrangsana mancuhkeun kuda-kuda tuluy ngaculkeun leungeunna ka langit. Geus kitu keureuyeum kunyam-kunyam mapatkeun ajian saktina. Kitu deui Jakalodra harita geus ngawangun kuda-kuda anu waweg tur pancu. Sapasang sukuna siga anu masuk nancreb kana taneuh, sedangkeun sapasang leungeunna si dakep si duku tunggal. Geus kitu keureunyem ngakeureunyem mapatkeun ajianana. Teu lila iya Ki Bantrangsana jeung Jakalodra masing-masing ngagero tarik bari matek kakuatan sapinuhna. Berasat anu ngakuruh pating barasat ngarah ka Jakalodra. Tapi barang jeung kitu tina dampa leungeun Jakalodra katenjo aya seuneu anu huru ngagugulung kan awak Jakalodra. Geus kitu eta seuneu teh ngapebelah, akhirna ngagulung sagede saung tuluy ngagulundung ka hareup. Eta gulungan seuneu teh bantrok jeung cahaya nu pating barasat anu kaluar tina dua leungeunna Ki Bantrangsana. Ki Bantrangsana harita terus naker sakabeh kamampuanana. Cahaya nu ngaguruh tina ajian Guludug Sewu terus-terusan sing barasat. Tapi terus ditahan lajuna ku gulungan seuneu tina ajian Tapak Beraja. Ngabalukarkeun sora nu pating jelegur, pating jeleger mata katorekan. Urang lembur sangkan urip
anu tadi narek ngabantuan Jakalodra akhirna mah ukur bisa ngalalajoan. Hiat Jakalodra ngajorowok bari ngerahkeun sakabeh tanagana. Akhirna gulungan seuneu tina ajian tapak beraja teh maju ngadeukeutan ka Ki Bantrangsana. Beuki lila beuki deukeut anu akhirna Ki Bantrangsana teu kuat teu nahan deui. Ki Bantrangsana ngagerau panjang disusul ku awakna nu hurung kaduruk ku ajian tapak berajana Jakalodra. Heup wus barasat buar alah. Awak Ki Bantrangsana hurung teu lila bro. Ki Bantrangsana rubuh. Kadenge awakna pating beletok, pating dorok-dok dihakan ku seuneu anu ngabebelah. Sedangkeun ari Jakalodra harita ngadayagdag ka tukang meh-mehan ngajengkang. Ngan untung masih keneh bisa nyaimbangkeun badana. Ngan lai katempo tina juru bibirna aya getih anu ngalei. Urang lembur anu ngalalajoan kabehana colohok. Sabab keur maranehna mah kakarak harita nenjo anu ngadu jajaten model kitu. Tapi akhirna mah Pakuwu gancang sadar. Gancang mere parentah sangkan warga ngabantu Jakalodra. Bantuan Jakalodra bantuan. Bawa katepas terus bere nginum. Nyokot caina ka Imah Bimina gancang. Cek Pakuwu bari tutunjuk. Atuh urang lembur gancang pacieu sawareh ngadeuketan Jakalodra. Sawareh deui rek mang nyokotkeun cai nginum. Jeung sawarehna deui maledogan awak Ki Bantrangsana anu kahuruan. Nya akhirna Ki Bantrangsana awakna ancur tutung malahan mah lebur jadi lebu. Sedangkan harita Jakalodra diparayang dibawa ka tepas Imah Bimina laju digolerkeun. Geus digolerkeun laju dibere nginum. Geus dibere nginum laju Jakalodra ngalempreh di tepas Imah. Napasna ngahegak kesangna ngagarajag maseuhan awak. Pakuwu nenjo kitu muji oge kana kakuatan Jakalodra. Hebat eta ajian teh Jang. Menirongkah kitu. Reug-reug bapa mah ninggalna teh Jang. Hatur nuhun Jang geus ngabila lembur. Ceku ari palebe ngilu ngariung lebu urut awakna Ki Bantrangsana anu kaduruk ku ajian tapak beraja. Geus kitu palebe marentah sangkan eta lebu teh di ruang wae. Atuh Mang Jam sahideng nyokot pacul keur ngaruang eta lebu. Sanggeus sagalana dianggap rengse, para warga sawareh mah barali. Ari sawarehna deui mah maturan ronda anu henteu balik ka gardu. Tapi ngadon ngariung di emper Imah Bimina. Sakalian ngajaga ngarah Bimina anu tas kabangsatan jadi reug-reug hatena. Nyaparat nepi ka subuh anu akhirna mah kabeh pada ngabubarkeun maraneh balik ka imahna sewang-sewang. Caturkeun dina poe Senena urang lembur ngarasa bagja. Dumeh bangsat anu sakti mandraguna teh eleh ku Jakalodra. Panyangka urang lembur mah Ki Bantrangsana teh jalma nu salila ieu maehan para jajaka anu di alasirahna. Malahan Pakuwu jeung para inohong lembur oge nyangkana teh kitu. Jakalodra sorangan boga anggapan nu sarua musuh nu tadi peuting ngadu jajaten jeung dirina teh eta pisan anu sok nelasan pati barudak jajaka. Malahan mah anu geus mateni adina sorangan nyatana sanjaya. Nincak kana malam Salasa kayaan aman taya kajadian nanaon. Para ronda tenang hatena ngerasa aman jeung ngerasa reueus. Dumeh di lembur sangkan urip kiwari aya jago ngora anu ngaran Jakalodra anakna Bah Murtala. Jakalodra sorangan ayeuna mah teu milu ngaronda deui. Selain ti awakna nu karasa ringsek
kurut tarung jeung Ki Bantrangsana. Oge hatena ngarasa yakin moal aya deui anu ngaganggu warga. Dina peutingan isukna nyatana dina malam Rebo harita Jakalodra menta ka adina nyatana Winanda sangkan neangan ubar ka warung lantaran awakna masih karasa nyalari. Nyi cikan pangnyiarkeun ubar ka warung geura. Ieu duitna ieu ya. Cek Jakalodra ka adina. Mangga Kang. Keun abdi anu ngagaleuh dicaket da caket ka warung maonah mah Kang. Temal Winanda bari gep kana duit tuluy leos ngaleos rek meuli ubar keur lanceukna. Ari Jakalodra nangkuban di tengah imah ngarasakeun kanyeri awakna anu masih keneh karasa. Di luar imah kaayaan kacida sepi jemplingna. Sabagian jalma urang pilemuran geus tali brasare pada nyorang alam impian masing-masing. Ari nu kagilir ngaronda geus ngariung di gardu nungguan komando ti pupuhuna lamun waktuna ngidar. Sedengkeun harita Nyi Winanda leumpang maju ngidul ngajugjug ka warungna maona. Leumpangna tenangna keranan, taya kasieun taya karingrang. Sabab hatena yakin yen anu geus nyieun ulon-ulon kajahatan teh geus beunang malahan geus dibinasakeun ku lanceukna. Nya oge masih aya 2 urang anak buahna anu kabur tapi dijamin moal matak wanieun datang deui ka lembur sangkan urip. Tapi barang Nyi Winanda keur anteng-anteng leumpang na atuh ari ujug-ujug kelebug. Harita angin ngadadak ngekelebug tarik. Sorana ngekuruh datangna ti beh kidul ti arah Gunung Ceremai. Eta angin anu ngagelebug disusul ku sora anjing bobau kadenge melewung pating cungung ditema ku sorak manuk koreak pating kareak. Pangeusi lembur sangkan urip anu tacan salare kabehana sing laringe anu ngararonda anu geus ngarariung di gardu sing curinghat bari ngusap punduk. Jakalodra anu keur sasarean oge semuruas hatena ngadak tagiwur. Sedangkan Winanda anu keur leumpang muruk ka warung maona mending ngagebeg sabab karasa hatena ngadadak reuykeung. Ai nabet aya suara anjing babau. Apaan di dia mata yang boga anjing. Coba eta manuk koreak sing kareak meni asa luhureun sirah pisan. Hi siga-siga rek aya jurig, cek Winanda. Sedengkeun di awang-awang harita manusia setengah siluman nyaeta nyiratna kumala geus kakalayangan. Manehna rek nadunan pamentan nini guru keur ngalasirah saurang parawan pikeun dikucurkeun getihna kana tetengger batuna Ki Buyut Petug ngarah bisa hudang tina sare panjangna. Tuh kabeneran aya budak awewe keur leumpang sesoranganan. Dasar milik keur aing. Gening teh sebeleke neangan keur tumbal teh. Cek Nyimas Rata Kumala tuluy hiberna beuki kateok ngadeukeutan ka pelebah Winanda anu keur ngicilik leumpang. Tapi gebeg Nyimas Rata Kumala ngagebeg kaget. Tapi hatena langsung bunga sabab ayeuna mah atra pisan katingali budak awewe teh nyaeta Winanda adina Jakalodra pisan.
ku kabeneran asa mobok manggih gorowong sakalian butuh tumbal sakalian mang males pati kan jadi hate aing rasakeun Andika Jakalodra kumaha karasana kalengitan jalma anu dipicinta kumaha nyerina kalengitan anggota kulawarga. Nyimas Ratna Kumala geus aya di saluhureun sirah Winanda. Jeleng. Nyimas Ratna Kumala harita ngabadega nangtung pancuh hareupeun Nyi Winanda megatan jajalaneun. Atuh pogoe Nyi Winanda meuni ngagebeg kaget. Saha sia? Halik ka itu nyingka? Cek Winanda. Wani langsung nyentak sabab hatana yakin eta teh juri. Piraku maneh teu apal ka kaula Winanda. Ieu kaula jalma anu geus diancurkeun kahirupanana ku lanceuk Andika si Jakalodra. Cek Nyimas Ratna Kumala. Gebeg Winanda ngagebeg. Tuluy nyidik-nyidik kana rupa makhluk nu aya di hareupeunana. Sabab kana sorana mah asa-asa wawuh. Najan ukur kacangan ku cahaya bulan, ari diteges-teges mah nya teu burung katara. Cece Ratna Kumala? Winanda semu ngageter. Bener, teu salah deuleu Winanda. Kaula Ratna Kumala, anakna Juragan Surya. Bisi Andika teh nyaho, jalma anu geus numpur ludeskeun keluarga kaula teh. Lanceuk sia nyatana si Jakalodra deuleu Winanda. Anjeun ulat nuduh teu puguh aceuk. Kula tara nuduh kanu teu dosa. Indung bapa kaula jeung para pangawalna geus dipateni kabeh ku si Jakalodra deuleu. Nyimas Ratna Kumala harita ngagulusur maju ngadeukeutan ka Winanda. Ari Winanda beuki ngeleper. Kesang badag kesang tiis nyorolok maseuhan awak. Sabab hatena geus tagoe, pasti ieu teh curigna Nyimas Ratna Kumala anu rek males pati. Cikiki Nyimas Ratna Kumala nyeri hial deui seuri. Seuri ayeuna mah seurina ditarikeun ngarah kadengieun ku pangeusih lembur. Hiukeup. Beres seuri leungeun Nyimas Ratna Kumala anu ranggoas gancang mewak sirah Winanda. Teu antaparah deui krek breut. Sirah Winanda dirabut satarikna kadenge krekna sada tulang beheung anu potong. Dibarung ku getih anu nyebrot tina beheung anu karabut. Dayadag, kabru. Badan Winanda ngagebruk bari geus eueuh sirahan. Sedengkeun Nyimas Ratna Kumala belesat. Geus meunang hulu mangga belesat ka luhur tuluy ngiles. Ngan sakolebat oge Nyimas Ratna Kumala geus aya di hareupeun lawang guha walet nu aya di puncrut Gunung Cermai. Di lawang guha geus anu ngajanteng nu tayalian Nini Guru Pelet. Si Nini kacida bungahna barang nenjo muridna geus datang kalayan mawa hasil. Syukur hidup geus hasil mawa tumbal Nyai. Sok kadiekeun urang bawa kana tetengger si buyut petuk hayu kadiekeun. Mangga Nini nyanggakeun ieu masta kaparawan. Nyimas Ratna Kumala ngasongkeun sirah Winanda anu masih ngucur ku getih. Kep ditewak rambutna ku Nini Guru. Geus kitu belesat si Nini siluman teh ngabelesat ka jero guha. Nyimas Ratna Kumala nuturkeun ngabelesat di satokangeunana. Jeleng. Nini Guru nangtung di luhureun hiji tetangger batu anu ngajegir. Gerah hudang sei laing petung. Hudang.
Ya kula datang mawahakaneun sia. Gerah udang siapa tuh? Udang petu udang. Cek Nini Guru. Cacap Nini Guru nyarita kitu, angin ngadadak ngaguruh seahan daruan. Sabudeureun gunung Ceremai digulung ku angin nu ngaguruh. Rurungkunan rabeng haliber barang jeung kalakai. Kur kitu beledag. Kadenge batu anu dikucuran getih parawan teh ngabeledag. Brak belah peladung. Laju keluar haseup meuni nyerebung. Teu lila pucung hul. Harita hiji makhluk anu mucung hul ti jero batu. Makhluk anu rupana pikagilaeun, sirahna botak pinuh ku cucu. Panona bolotot, huntuna rangeteng, letahna ngambay. Awakna jangkung badag. Sadegeun sukuna katenjo aya 3, katambah aya buntutan ti tukang jeung ti hareup. Ari anu tukang mah buntutna teh panjang. Eta makhluk kadenge cakakak seuri anu matak nyieun kukurayeun bulu punduk. Nini Guru ngaya daud ngaudangkeun kaula. Nini Guru ngatur nuhun kaula geus dikucuran ku getih parawan anu masih suci. Karasana nikmat tur batak seger ka kaulana Nini Guru. Cek eta makhluk nu tayalian Ki Buyut Petug salaku badega satiana Nini Guru pele. Syukur Ari Andika geus bisa hudang deui mah Petug. Kaula ngahaja ngaudakeun Andika lantaran kaula butuh ku tanaga maneh keur ngawal incu kaula. Yeuh incu kaula sakaligus murid kaula, calon pangawasa tunggal Gunung Ceremai. Maneh kudu nurut kana parentah incu kaula. Sabab lamun turut ka manehna, hartina sarua jeung nurut ka kaula salaku ninina. Oh gitunya Nini Guru. Mangga ari kitu mah kaula saja tumut turut ka Nyai Gelis dupi jenengan desa Nyai. Ngaran incu kula Nyimas Ratna Kumala deuleu sia Petug. Ki Buyut Petug unggut-unggutan. Geus kitu cedok nyembah ka Nyimas Ratna Kumala. Pok kadenge Nini Guru nyarita deui. Keur saheulaanan maneh meunang hees deui Petug. Tapi malam Jumat maneh kudu datang ka dieu. Ayeuna kula rek balik ka panganjerkan kaula. Pokona malam Jumat ilaing kudu datang ka tempat panganjerkan kaula nu baheula deuleu. Cek Nini Guru bari ngareret ka Nyimas Ratna Kumala. Geus kitu corelat ngacorelat. Nyimas Ratna Kumala nuturkeun ngacorelat muru ka guha tempat panganjerkanana. Ari Buyut Petug harita mubus deui ka jero batu. Tuluy batu teh dumadakan rapat deui. Para wargi sadayana. Ayeuna urang balik deui ka lembur sangkan urip. Basa urang pilemburan ngareunge ciri hilna seurina Nyimas Ratna Kumala. Sakape jalma anu nyalaring mah meuni pating curingan. Bari pada ngusap punduk anu karasa muringkak. Para ronda silih reret jeung baturna
pakuwu nu tacan sare mending ngagebeg tuluy istighbar. Palabe oge kaget tapi penasaran hayang nyaho saha anu seuri. Nya palabe mah harita teh ngoloyong kaluar ti imahna. Ari urang lembur anu borangan mah malah nyimbutan awakna bari nyempod di enggon. Sedangkeun Jakalodra rungah ringe hatena anu tita tadi ratu jadi katambah ngageder, malah jantung oge jadi tutunggulan. Komo barang ingat kawinanda adina anu bet asalila-lilat teuing ka warung teh. Nya Jakalodra jadi ngarasa hariwang jeung salempang. Antukna jung Jakalodra cengkat gap kana bedog tuluy ngocengkang kaluar ti imahna. Tapi karek oge Jakalodra kaluar, no atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng see wah dia balat ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.